istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Usap banget saya teh pakai oli. Mirbendra. Iya. Raden Gatot Kaca tuh menak datang tinggali si Gatot Kaca. Ay, si Gatot Kaca. Walah si Gatot Kaca. Wah, katohian tuh. Bikin kain. Ngalah tuman, ngalah. Sok, aing. Aing saya jalan rangkung aing penek gitu kumaha teh. Sia nu penek atuh dah. Dengeun nah aing yang menjadi penek ke aing. Raden Gatot Kaca sampun dumugi. Data nirata ngademan. Data nirata ngademan. Ewuh mangkulingan rana denira. Anjen Gatot Kaca, geuning anjeun hot, sager hot. Wah, katohian. Sager Gatot Kaca. Aya hibar wa. Aya hibar wa. Bari ka mana ieu teh wa teh? Keur ulin tot. Ulin ka mana? Nya di nagara asina. Mata apa ieu teh wa teh parantos lebet ka nagara Amarta. Wah. Ieu teh geus asup nagara Amarta? Parantos. Weh, tuh apa tot? Tuh apa tot? Pada naon itu teh? Dengan suung, dengan suung tot, dengan suung tot. Nah tebih-tebih miran suung teh gara-gara Amarta di Astina teh aya, aya suung mangan supa wungkul, suung racun, suung tai sapi. Tapi dia mah bejana suungna ralus. Naon tong dipercaya tot naon iya jelema kabeh nu Kurawa kabeh nu datang ka dieu demi Allah lain rek neangan suung dek naon dek maehan si cepot hei dasya naon Jempes naon anjing jeung kasar sia jempes teh belegu jempe yeuh dengitkeun ku sia keur mah sia terek niat maehan tamah ngabohong hayang di neraka jahanam goblok sia teh. Dina kerak neraka demi Allah tot rek maehan cepot aya tot demi Allah tot. Padaran tuman tot tuman na jelema kieu mah. Aing teh hayang ngahiji jeung sia demi Allah pinah ka dieu anjing tah aing teh. Oi pinah romongan aing mah demi Allah jeung Kurawa teh bosen aing mah. Dia omongkeun we ku batur goreng anjing demi Allah. Aing mending di tot aku mendukungmu tot. Ayo tot lawan dia tot aku mendukungmu. Ay Kadisya mending maneh ka dieu demi Allah sok. Kadisya dia maneh ka dieu pinah jeung aing mah. Yeuh dalang mana belah kenca mah eleh wae anjing demi Allah. Sok jangan dalang mana di mana dalang nu katuhuan nu eleh eueuh mending di dieu jeung aing sok. Meh meunang. Ay ngamejaane aing mah sok. Turunan saha ge dalang mah belah kenca mah eleh wae. Mending ka dieu jeung aing sok. Me salamet metereng ngeusan engkau. Ai Aisyah karon pinah ka musuh, lain pinah ka musuh, aing mah musuh ge ari bener mah euy aing mah. Aing mah neangan jalan bener demi Allah euy. Aing teh geus tolok. Naon tolok teh? Kolot anjing tah dibalikeun ku jadi tolok. Sia teh anam. Naon teh? Mana? Kurang ajar sia, mata aing pinah kitu hayang diajar aing. Aing teh kurang diajar. Pinah deui ka PAUD aing. Heeh. Ya. Jadi anjeun teh bener rek mehan asajinga. Bener? Rek naon? Doh. Eta anjir Gatot Kaca teh aing resepna teh euy. Sada ojek mogok demi Allah aing. Demi Allah resepna Gatot Kaca teh geus ngagerung gitu teh aing malah anjir Sok da di Jawa mah Gatot Kaca mah teu ngagerem. Di Sunda we ngagerem teh di Jawa paling yoy. Jawa mah demi Allah sok dingikeun di wayang kulit jeung ipis jeung naon. Bener. Pan di itu mah Gatot Kaca teh Jawa mah yoy.
pan di urang mah gerem nah mah jeung ngagerem gitu di urang apa nu ngagerem di urang naon hah mau tah Gatot Kaca di urang mah mau Siliwangi seteh datang ngagerem di urang mah jadi demi Allah aing teh atuh tah sira aing botak teh demi Allah ieu tempo ku sia aku naon hah aing goblok geletak jurig aing demi Allah urang ajar jadi bener Gatot Kaca maneh rek halangan saha-saha rek ngalan nyawa asna jinga geura bejadkeun dadak enca katuhu kaula book salamar amakan sadami getih keluar satetes tina awak aing baik bawa si jebot benar sok aing nyawa lele bener saya bener kebenaran ku aing sia aku mendukungmu tot tenang tot urang ajar Gatot Kaca dipasakakeun diksa kula beraja diksa pangudap sakula paungan raja lalap memparem jua perok anak penak tunggal anak penak aji melati tegada majua penatang ngomong naon dan ngomong teh kudu kaharti iya yakin bieu nu diomongkeun ku maneh nu lalajo sakieu seueurna moal aya nu nyahueun bener kadenge aya Profesor Herman di dieu sanajan profesor moal ngarti nu omongkeun di ku maneh maka jeung ngomong teh kecebak kali abadi di badai sakadepeuh ke Gatot Kaca di badai sakadepeuh badai sakadepeuh badai ku cari badai sakadepeuh badai ku cari badai sakadepeuh badai sampai sakadepeuh badai kapake si badai unaon sia eta ngomongna jadi kitu tot sabade badai kurang ajar Gatot Kaca utang pati pada pati hutang urang pada urang majuah binatang ayo bentar binturang ngayonan musuh curang Hey!
mangsa Raden Gatotkaca Duh. ngalawan urang-urang Kurawa kalaresan pisan nyaletan para denawa anu maksad nyata bade ngajujuk tumaritis kiwari parantos lumebet ka negara Amarta kitu kaayaanana atau aya kesempatan ieu buta pikeun lumebet tanpa katingali ku Raden Gatotkaca Duh. batur ya beneran monyet naik di beret taraje aya jalan komo mentas mobok mangih gorowong kabeneran si Gatotkaca keur ngalawan urang-urang Kurawa para denawa ayo urang langsung ka tumaritis urang tewak si cepot Laguna nahaon teh. Hah? Laguna nahaon nu bieu eta? ngeunaheun lagunya Enakeun. heeh Judulna naon teh? wala weuleuh Adeh. Paingan geunaheun ciptaan saha atuh? nya winge ngarang putrat potret jadi lagu Beres geunahun. iya dong Eta ge Bapak Hajat teme. Bapak Hajat mana Bapak Hajat. Bapak Herman. Bapak Herman Nya. Wira Prana Mohon naon gitu palayeun lagu nu neme. yang betul Aslina kumaha cenah ngaharewos ka abdi. kumaha cenah Oden. nu hajat mah teh apaleun ka sia Oden Di Eka di bejaan. oh ti Cep Eka beunnya ti Sumur Wiru heeh kumaha cenah Oden palai lagu nu neme cenah pangdugikeun. Pak Hajat Nya. pae lagu wala-wala Nya. Ke disawer cenah. oh gitu deuk nyawer Nyawer. boleh deh Kasih. kasih nih buat Pak Herman nih wala-wala oke wala-wala kumaha sakitu katampi Hatur nuhun saurna. sami-sami atuh Itu Bapak Encong ngagupayane ka abdi. Bapak Encok mana Sumur Wiru. Pak Encok Karsad Bapak mantan Kades Sumur Wiru nya. naon kitu Nya palai lagu nu neme. yang betul juga Sakali deui mah cenah. oke deh Aduh, kasih. oh dikasih dong oke wala-wala buat Bapak Encok Markencok bae dah kalau tuing mah ngamek Moal. paling namahan deui maduna Beres. aing dibere wae madu duh ku Bapak Encok teh resep lain madu Rahman ayo ustad teh kitu ieu mah ustad nahaon bade kitu Ustad Ayub teh lanceuk uing teh Ya. guru ongko uing teh kadinya teh sok buat Bapak Encok wala-wala kasih wala-wala katampi sakitu Pak Encok
katampi nuhun panco lain wing mah eta sinden 5 anana nurutan kumaha geura dengekeun kumaneh geranjak dengekeun jika bisi majalkeun aing berdusta dah sok dengekeun walau kadenge geus ya kompak itu eta komplak gitu aduh dengekeun walau buset wah tong dirempuk 5 anak hiji-hiji nya bisa teu kuat hiji-hiji we ti tepang nungtung tuh urang hiji-hiji we ti sinen anu pangorana Neng Nisa ieu mah sinen teh masih kene kuliah di ISBI di Institut Seni Budaya Indonesia ISBI ieu teh semester 5 Neng Nisa Agustiani lahirna Desember Agustus sok Neng Nisa turutan walau sora sinen ngeunah kieu lembut walau orsinil kene walau aduh nah sinen anu gigireun Neng Nisa Neng Wiwit Ismayanti anu baru panganten anyar panganten anyar ieu teh tong jelas teuing itu goblok gitu kertas sok Neng Wiwit turutan Neng walau rada bedas ari geus beunangna walau tuh eta walau aduh eta walau eta weuleuh walau beres ngalawan aing geus beunang regreg ya sinen hiji deui eta mah Neng Wiwit mah sarjana seni ya esen sami ti ISBI ya hiji deui sinen anu anom oge ya Neng Yanti Pujayanti nya ya ieu mah sinen teh multi talenta anjeunna mah salianti sinen oge host di TVRI Jabar jadi naon host pembawa acara dina acara Katumiri di TVRI Jabar nya sok Neng Yanti kah coba sih anak ribut Neng Yanti kah kadenge geus ya naon Neng Yanti bekah kah turutan AA Neng oke aduh anjing oke alah ngajak gelut sia mah ari oke teh naon Neng jadi oh oke teh jadi paingan atuh aki aing baheula maotna boga penyakit daging oke daging jadi mana daging jadi we yang keren aing mah yang keren aing mah tuang aki teh kunaon maotna oh daging oke aduh sok turutan AA Neng walau menyugak kena hati teh walau eta
aku ngahegak heula sia teh walau anjing celana aing teh pupuguh jadi sereg oh ibu-ibu ngarti kanu kitu mah tong dituluykeun bahaya ieu mah tak ku sinen anu tengah ieu mah ibu ratu sinen ieu mah the queen of sinden ieu mah ratu sinen ibu mama Ucu Hayati sok turutan mah walau deh ai kolot mah ancad lae tenang we sase kolot mah walau aduh ai kolot mah ancad laer bari nyalik si kolot mah bari nyawa HP we make jeung naros atos walau subhanallah lamun mama cucu masih ngora keneh dikawin ku aing deh da kolot ge ngeunah keneh atuh bae ku sia tuh ai mung onaman tah sinen hiji deui ya senior ye sinen teh sami multi talenta salian ti anjeunna sok nyinen teh anjeunna mah tukang main bola ongko heeh anjeunna mah buka tamal ban nya servis AC ongko kadang-kadang servis payung kamari kurban teh nu mencita teh ieu ya bari nyisit merangkap jagal nu dipencit beuheung anu buntung buntut atuh do mati hirup keneh sak Ibu Lilis Jinawi si Megaloman alias si Naruto alias si Jarwo kuat sok Mama Lilis Jinawi turutan mah Tilanya tilah tilah oh mangga nyase we mangga tenang we iya ayeuna ayeuna tahun hareup ayeuna tuh sok walau tuh sinen ieu mah da tadina turunan me meureuna cek low tuh cek aduh alah aing sok Mama Lilis sosok bohim itu walau astagfirullahaladzim make jeung goyang segala gitu setesana stadion itu teh mending gurawa walau aye aduh aing teh poho rek main hanci cepot jadi kabebat aing itu kayaan anak para buta-buta anu ngahaja langsung lumebet ke negara Amarta teu kapalirek Raden Gatot Kasamalum keur ngalawan urang-urang Kurawa itu kayaan anak
kasarios di kampung anu nyingkur sisi gunung. Katelah kampung tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekan anak Astra Jinga anu diancam pati ku sadayana nanging luar biasa pamarentahan Amarta anu ngajaga teh lain di tapal wates negara unggul nanging lapisan kedua di bumina Lurah Semar Badranaya oge dijaga ku Panawa giliran anu ngajaga dina waktos ayeuna nyata panengahing Pandawa Arjuna. Dinten kamari nanyata Bima sate acana nakula jeung Sadewa atuh ayeuna anu ngajaga kagiliran panengahing Pandawa Arjuna. Kakang Semar ieu nu urang padami jeung kaula Kang ih mangga agan mangga jang bulan wah kade kasih cepot ulah jauh teuing ulina ke tu ujung aya we di buruan tuh wah lainna naon si cepot teh keur dijaga ku salarea deuleu ujung nya wah eta loba nu butuh kasih cepot teh we krek badami heula jeung dunungan dah kade ketu Kakang Silaing kasih dawala kade pangmerhatikeun si cepot deuleu ujung sae mangga wah bisikan mana leosna heeh keun bae ai ka sumur wiru mah daya dulurna di dinya Bapak Enco nya heeh atawa ka Ciangir kade gitu ucu sae wah heeh yang Kang teu sangka deuleu jauh tina panyangka asa ngimpi dewek deuleu naon teh Akang naon teh dewek make jeung padami kabutuh lain naon keur ku kitu mah dewek dijaga ku Panawa menikah asa diistimewakeun aing geuleuh oh Akang teu beurang teu peuting ceuk paribasana aing sare ge ditungguan ku Juragan Arjuna deuleuh bela Akang biasana Juragan Arjuna anu ditungguan ku dewek anu dewek ditungguan ku Juragan Arjuna bagja Akang asa jadi artis aing geuleuh kama mana aing dijaga kamari mah aing dijaga teh ku hansip wah bener abong aing kudu dijaga nyatu oge aing dijaga ku hansip tapi kata nyatu-nyatu udah dijaga rekam jaga ku hansip tapi ka dipecat hansipna ku aing tapi ka geuleuheun hansipna aduh jang Kang disangkanya Kang bagja dewek aing leuh nya dunungan teh geuning nyaan belana lain heureuyan laras ada kudu kitu hakikatna mah dunungan teh kudu nyaah ka rakyat teh bener-bener pamingkin nya teh nya sebab pamimpin teh sabadana mah rakyat lain maranehna laras nya matak rakyat teh kudu diistimewakeun rakyat teh cing eureun seubeuh ulah eureun eueuh nya laras Kang ka kitu kudu diistimewakeun jang nya nya Kang kudu nepi ka ngajerit rakyat teh deui teu muruk kitu ning listrik pareum ngajerit deuleu kamari ning listrik pareum sabaraha nu rugi deuleu mayar mangre mah bisnis telah capoe mereka cing babar ranting aing diteuk-teuk tapi mudah-mudahan dapat meureun PLN ge mung nya ieu mah ai rugi mudah-mudahan urang gawe barengnya ulah saling salahkeun urang introspeksi diri we nya da fenomena alam eta mah teu kacukup ku urang nya ulah saling salahkeun ulah saling dedetkeun daya teh negara nu urang keur urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh laras nya nya palai mau nglugai sae sok kayaknya sagoong malah laksanakeun mau nglugaina kayaknya sok der udang nih ini mah
kukus ngalunuk kamangku dapat payu nedak cemar ampurana lukai lungsur kamar capada beak tahun beak pintu ngapandungan nyirangkeun di kaanggangan lampahna rasuh siwi pajajaran hasil malam hasil implang anjogna terus ngahulang tetara Sunda paburantak rahayatna lara balangsa nu jadi marga lantaran patengetangan sing layat jeung dudulurana pagirang irang tampiang poho kapur wadak siena jang lengka Sunda asalna padang ajag ngalagana sakeclahna jang sakeprakna sifat leungit tanah panepi ngaragacak gagetna sedih jang ngeperi nu mata rek makalangan ulun tangan lukai mau pajajaran lumuk mesur di pantepan ngelingkai jeung gagauran sora euteur jeung handaruan kulubalan koneng lengoreng berongongan yang kiring sikul ranggeteng matana pirang mencorong Alhamdulillah ulah tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awonnya parantos dilaksanakan lagu maung lugayna mudah-mudahan cing jadi contoh yen urang kudu lugay kudu jadi maung urang TKB teh nya maung di dieu lain nganung harti maung sato dieu naon Kang maung kumaha tuh Kang jadi maung kudu jadi maung kumaha ai maung di dieu lain nganung harti maung sato tapi maung singkatan tina maung ari maung hartina manusia unggulan ari manusia unggulan teh naon nyaeta anu kapingit
mata aya satria piningi teh. Satria piningi teh nyaeta manusia anu kapingit kunaon ku atikan didikan agama jeung dari agama tekadna ucapna lampahna sumener kana hukum ta eta nu disebut satria piningi teh nya laras Kang sagolek tangkek sacangreut pageuh teu unut kaliluan teu gedag kaanginan nyerek deleg la ilaha illallah Allah daya di pangeran Saryanti Allah nya laras Kang matak lamun ayeuna cenah anu kasurupan ku mau moal naon aya itu kat patarik-tarik cai jeung kopi teh teh mawason dagangna enu me ku sia hampura jang tukang kopi anu usaha teh aing keur ngomong mau kopi cai we jang doakeun cing payu jang didoakeun ku deweknya tukang kopi tukang cai dan menehi sarua usaha dewek usaha silaing usaha tong ngaganggu saguru sailmu ya ulah paling ngaganggu sok silaing usaha jadi kopi tukang kopi mudah-mudahan cing payu lamun teu payu inu me ku sia kabeh atuh tukang cai lamun teu payu pake mani keren pan mani ku aqua presiden gitu teuing mane mah mani ku aqua ele presiden gitu ya nah dia mana pakai mani teu payu Pak alhamdulillah tak itu beda-beda pagaweannya di dunia mah beda-beda pagawean beda-beda profesi tapi nyala ramung deh nya jika teu nyamung pan dewek jeung tukang kopi padahal pan dewek beuki kopi jeung tukang cai beuki cai tong borok itu jeung tukang hihid aing teu nyamung tapi di imah aing aya hihid nya bener teu bener Kang teu nyamung pan aing jeung tukang baud tapi di imah aya baud tuh berarti ieu teh kabeh teh saling membantu saling ngabutuhkan nya gitu deuleu simbiosis mutualisme teh kitu saling nguntungkeun saling membutuhkan lumatak ulah alergi ku perbedaan nya ieu mah beda saeutik silih omongkeun beda saeutik silih hujat neangan dalil pikeun deungeu batur padahal dalil teh pikeun ka diri pribadi sebenarnya mah tepikeun kana tekad ucap jeung lampahna nya ulah nepi ka geurehan urang teh saeutik bid'ah saeutik dolalah gampang ngabinahkeun teh gini nya kafir gitu kafir ulah kade urang mah ulah nyebut kafir ka batur can nyaho kana hukumna mah lebar doraka nya gitu ulah gampang monis ka batur teh da dibeda-beda ku pangeran teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran lamun sarua di dunia mah moal rame moal sok usia kabayang lamun beungeut jelema kabeh sarua bingung dengan pamajikan meureun nguapoe teh pahili we pamajikan teh nya teh sarua tuh jadi ieu dibeda-beda teh supaya alam teh jadi saimbang nya ieu teh tiba heula teh geus saimbang alam teh ku pangeran teh nya mau di dina TV geuning aya Flora dan Paudin Flora dan Fauna Flora dan Fauna geuningan aya mencek dihakan maung jika eta maung anu telenges ka mencek padahal ieu teh keseimbangan alam lamun eueuh maung bisa kumaheun lobana eta mencek nya bener teu bener kitu deuleu saimbang ayeuna mode manuk dialaan hileud jadi loba hama jadi loba orai dialaan beurit jadi loba tuh padahal teh ieu teh geus disaimbangkeun ku Allah teh matak pantes turun katerangan yen ieu ruksakna alam dunya ku leungeun-leungeunna jelema nya nu matak yuk urang balikeun deui ku urang saeutik-eutikeun ayeuna urang micin runtah ulah di mana wae cinyaah ka diri pribadi nya da agama mah apik dileuti tek-tek nepi ka bengek micin runtah ge diatur ku agama mah nya micin cucuk di jalan ka sisi geus jadi ibadah teh teh komo micin runtah dina tempatna ibadah gede TTKD nya gitu deuleu sabab urang teh pan urang teh jeung alam teh pan
bersahabat lin kudu akang gitu dulu cinya senyawa mau micin plastik maulah di mana wae seliur gunakeun mah euna mah tongku plastik balik deui ka baheula baheula mah make ini naon teh daun jati mun bungkus teh ku daun jati eta mah ku daun waru gitu heeh daun jauh kula teh ku daun ceuli anu mata alhamdulillah biasa tepang jeung urang dieu alhamdulillah mudah-mudahan urang dieu cing sararehat amin cing arageung rezekina panjang yuswana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin nya didoakeun loba dulur di dieu aya papanco nya alhamdulillah dinu kagungan maksad oge ieu teh Bapak Herman wirap prana mudah-mudahan cingga gentos anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana amin Dawid anu kagungan maksad anu nonton anu ditongton anu icalan kum teu wiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala bi amin qadratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah sadayana oge karna widi anjeunna nya laras mudah-mudahan urang aya dina barokahna Allah amin Kang kagunturan madu atau kasumpingan Ustad Sohor saha teh Bapak Ustad Ayub nya eta sareng Bapak Profesor Herman ka dieu alhamdulillah nuhun da Ustad Ayub malancek dewe kongko laras heeh bager guru ongko da baheula teh Pak Ustad Ayub teh diangkat anak ku abah almarhum teh dulu laras ka heeh asuh matak jeung dewek teh gulai ti baheula ge dijelekong tinggal heeh dijelekong ngelila Ustad Ayub mah di ditu da baheula mah ololeho teh budak teh nyawa kabeh oge gitu manusia dah naon akak sadana tukang kopi nya udah nang jauh tukang kopi manusia ya teu sieun teu aing komo sora kitu teu sieun aing manusia eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh wah di mana-mana lamun ku beus loba kagiles ku jurig mah eueuh sugan dina berita telah meninggal Bapak anu karena dicekik jurig nya katak tahayun gitu tentang dipercaya Bapak lah nya komo dina kamari mending aya naon teh aya program TV geuningan make jeung apa bau-bau kunti bau-bau kunti ai bau na kamu ai kuntina can pangi heeh lamun bau na yaga bener bau sepet manusia teu sieun aing mah teu manusia rada keung rada keung euy kawana dah ke dieu dulu naon ke dieu kelak kagok keur ngaheujeun wah cai goblok si teh kan baik ku daun waru merang manusia sing laris aku aing a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Budi daratuna jaya nu jaya una sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu sing lah awas jurig di ditu we balalager dah sok mere kuota ade karasa sia ningka manusia a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqah ya Bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyingkah wana wani wawu teu wana teu wani teu wawu jarau karasa manusia sima aing sima maung sieun ku aing aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap
alhamdulillah teu papanggih jeung mau salamet manusia ah ieu mah lain jampe nu teu mati lain naon atuh jurigna budeg bolot manusia ulah naon tadi euy teh Kang tulungan eta we laguna teh si Jurig terobah aya anu gagara Yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kuuk Kang tulungan aya anu gagara Yaman karena bitis jeung ngegelan lepok monyong lebok bagian aing itu aya naon brother aya sora sia keung demi Allah sara naon dengikeun ku sia geura ternyata dengikeun naon jempe sia jempe heula ulah waka ngomong cep teh jempling belah mana ganeng siana teu waka ngomong sia jempe ieu teh ban astagfirullahaladzim jempling siana jempling nya eueuh naonnya dengikeun ku sia dengikeun manusia nu kitu wae teu apal naon eta teh gajah rek ngenog banyak gajah ngenog atuh gajah ngenog naon sih kakara sia nyari seumur-umur make jeung gajah ngenog naon kabayang gajah keur ngahujun ngenog hanas ngahujun tarik cilik teh nogna segede nog puyuh atuh pejet goblok aduh alah si Jurig aduh naon deui kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona jiga sia aduh alah oh goda hayam apa digenti ku gajah naon deh aya gajah pelung aduh naon kabayang bisa gajah kate aja ongkoh gede tapi penek si goblok nges teh nges kayak dayang seuri aduh aya bubur gajah bubur ayam apa diganti ku gajah aduh alah nges teh aduh alah lah mana gajah naon aya bakakak gajah aja kumaha ngadangkakeunana sia jeung gede jeung naon sia teh aduh Gusti Nu Agung kamana we karep sia ampun ya Allah ulah di mana sia iya di tukang nah aya gajah pindah kontrakan aduh alah aya naon jang naon gajahna datang neraka sia kakolot teh aduh gajah datang neraka kakolot aduh naon gajah tempok tulalena sauted dina mun-munan poncong je
Aduh, aya gajah nuju ngalamun tuh. Ya gajah mau kantong dola. Dari sekolah PAUD. Tuh jadi leren. Ya, bapak temerong. Aing sete gajah-gajah teh. Dah gimana ke gajah. Siap dia nyebut mamawa kantong. Nu ngagubuk kantong di dia dewek. Nah, atuh bapak mau kantong nurutan gajah. Si Edan. Ai pabatok sia. Tapi da mina teuing ku aing ditulungan siang ngahina ka aing. Ya gajah darah tinggi. Rek setruk. Kebayang gajah setruk. Tulanganna teh jeceng ka luhur. Heuras. Doraka ka kolot teh ulah kitu ai. Sugan teh wah gawir di dieu. Pek aya gawir. Sugan teh di dieu mah wah teoh. Sugan teh wah teoh di dieu. Tega berus ka teoh menireu wasih kuring. Pasti. Dada ngadudud. Tega berus kana gawir. Ieu dada babak belur. Tega berus kana gawir menireu wasih kuring. Meuneh hate gegebegan. Naon merong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh ka dengena. Cik sia teh geus garede. Nepi ka teh dibawa serius pisan ngomong di gitu-gitu. Aya gajah tuh turut muning. Aya naon Kakang Semar? Duh kasun ulah kaget teh bangsa manusia. Uluh ayana jang daneng ayana kayak juga diperkosa kumaha teh. Dulu itu buta sedek itu dulu jang. Gusti tinggal buta sedek itu. Anu lolos. Iya mereka loba itu buta tuh ampun. Ya ing rek diabuskeun moal he bangsa manusia. Kakang Semar mangga tinggal agan. Aya bangsa denawa Kakang Semar laras nuhun aya anak jang segede kitu buah-buah rek maehan maneh le jang. Pak tulungan abdi Pak tenang jang aya dunungan tenang brother aya dunungan tenang dirinya mah tenang tong loba hariwang tenang. Apa merong? Da aing teh jelema goblok. Cekuk ke ka aing teh. Aing jalan cek sia. Mun karep kitu itu. Nah, kasih ka lah ada mau nyerieun tuh. Da bapak mah tina kai. Sarua. Cepot abdi lan. Tong loba teuing heureuy pot. Lan tong loba teuing heureuy. Saya mangga naon teh cinggiran wae. Edengi Juragan Arjuna ngamek kai mun teh sieun. Kumaha? Siepot. Tong loba teuing neureuy. Daweuh teureyeunana. Teh sieun kadewek teh beda jeung Juragan Bima lamun ngamek teh ka aing teh sieun. Kumaha? Juragan Bima mah cicik sia. Cicik. Gebeg aja tuh. Hari ieu malahin kumaha cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Baheula. Di bawah tunggu pare keur panen ku dewek. Di bawah tunggu pare ku dewek teh. Nya Juragan Bima jeung Juragan Arjuna
Juragan Bima mah lamun aya pare ada aya hayam macokan pare teh ngamak Juragan Bima mah kumaha sieu hayam ceng hayam teh ngacleng 3 tahun teu ngenog nah dah hayam mah jalu Ya pantes atuh. tong diomongkeun goblok teu ngenogna mah aya Juragan Arjuna mah lain kumaha aya hayam macokan kada pare teh kumaha sieu ayam teh nyingkang adun ngising Akang Semar ieu nu kadangu meureun si cepot gede bohong naon teh ya kaula teh anak raja menyemoe pare karasa goblok Kemana karep wae atuh jadi. lamun edeuk menak mah moe emas atuh teh berlian di poe Moe tongo. iya aing rek kita asup moe ieu cicing datang ka jamu teh tadi mangalingi tenawa ulah kaget jai mangalingi jadi kan dagoan di luar saya mah ulah kaget uluh geuleuh ujang bangsa naon Pak Ali teh moal alien mah ulah kaget bangsa manusia saha anjeun teh heula sagede ari anu tukang Semarnya sumuhun apal aing itu anakna cepotnya sumuhun ya wayahna dibawa ku aing bot Pak sieun Pak tenang jang tenang cepot ulah sieun tenang lamun itu buta menta aka dipikeun ku aing Atoh we sia tah mah. cakar si aing sia mah dah yang warisan ku sia geranan entok tilu eta ge entok huluan